dijodohkeun. Teu hayang nyaho. Lamun maneh embung, kurang maneh mau dianggap anak pokona mah. Tapi kan mah, abi teresep pilihan emak. Maneh dek resep ke, dek seresep ke, pokona judulna maneh kudu daek kawin jeung manehna. Aya naon ieu mak kadengna ribut wae. Jadi iya si Lela diradek dikawinkeun ge make jeung embung. Dikawinkeun? Emang si Lela rek dijodohkeun ku emak? Nya dek dijodohkeun ka anakna Haji Mansur. Dek kiraha deui maneh kawin ka nu beunghar. Hirup maneh moal bakal balangsak Lela. Mak, pokona mah embung lamun dijodohkeun. Terus hayangna maneh naon? Maneh udah kawin jeung kabogoh maneh jeung si Jaja nu pengangguran anu kolotna nasa ukur gawe serabutan. Heh, Lela, lamun maneh kawin jeung si Jaja, maneh rek dibere dahar naon, Lela? Kahirupana oge susah. Coba lamun maneh kawin ka anakna Haji Mansur, maneh bakal kajamin. Mak, jadi jelema mah ulah kitu. Ulah resep ngajodohkeun anak wae. Contohna Abi dijodohkeun ku indung Abi, hirup Abi jadi kieu, rumah tangga Abi jadi teu bener. Anak Abi dibawa ku salaki Abi. Eta mah emang salah maneh we. Salah Abi naonna mak? Abi dititah kawin ku indung Abi kan daek. Abi titah cicing di imah nitoha Abi daek. Emang dasarna mak lamun kawin dijodohkeun tanpa rasa cinta eta moal langgeng. Mak rumah tangga tanpa cinta eta moal genah. Haji, pan maneh mah sahandapeun emak. Naon maneh ngajarkeun urang? Urang geus kolot. Kolot mah nyaho nu terbaik keur anakna. Terbaik naonna mak? Eta mah terbaik menurut emak. Tapi henteu terbaik keur urang. Geuh cukup mak. Cukup urang nu geus ngarasakeun jadi korban. Ulah sampai anak emak nu lain ngarasakeun. Bu Nengsi. Jaganya eta ucapan naraneh. Panggil urang Bu Haji Nengsi. Oh, nya Bu Haji. Nya benar Bu Haji. Oh, iya hampura Bu Haji. Hei, tong sombong. Jadi Bu Haji. Emang kunaon? Emang urang geus haji? Tong sok sombong. Ari jadi Bu Haji. Mentang-mentang karek sakali naik haji. Emang aya jelema puasa dipanggil ibu puasa? Emang aya jelema jakat disebut ibu jakat? Hampurannya Bu Haji, abi lancang. Aya Nabi Muhammad jeung Rasulullah dipanggil Haji. Haji Muhammad jeung Haji Rasulullah aya. Terus naon udah disombongkeun ku Cah Haji di dunia ieu? Dengekeun nya Cah Haji, sakabeh jelema hayang oge naik haji. Bener teh Nur? Nis, betul cok. Sombong. Ingetnya haji eta teh lain gelap keur urang jadi sombong. Tapi panggilan urang biar jadi lebih baik. Allah ngomong we, ece tersanggut kan? Udah urang naik haji. Astagfirullah, punten pisannya Bu. Punten pisan. Keur naon urang naik haji? Lamun dina jero hate ibu eta masih tetap busuk. Ibu masih tetap sombong. Angkuh, haus validasi. Percuma ibu naik haji oge. 1000 kali naik haji oge, tapi teu nyaho dasarna. Ingat hiji deui, selagi urang masih hirup di dunia ieu, ulah sombong Bu. Karena gelar terakhir urang almarhumah. Pada dageun.